Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana ayana mangga urang lajengkeun ieu dongeng dina carios Palagan Sumedang Larang dina bagian anu ka-4. Mudah-mudahan sing tiasa ngahibur para wargi kalayan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Mangga ngaturkeun nuhun kana parantos ngadukung ieu channel oge kana tacan kanu nembe gabung mangga ulah hilap ditekan tah etana hatur nuhun mangga wilujeng Mitra pamiyarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Palagan Sumedang Larang. Ieu dongeng para mitra karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna para mitra sadaya nincak bagian ka-4. Para mitra pamiyarsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung anu judulna Palagan Sumedang Larang. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-4. Tekarawas dinten para mitra perjalanan Makuta Bino Kasih Sang Hyang Pake dina dinten katilu kamari tos ngawitan dipegat-pegat nyaeta ku jalma-jalma jahat. Ku gambaran ieu mah jalma politik lain ye margi nu hiji papakean jiga urang Demak geus rubat rabet para mitra, nu hiji cenah para wargi atuh make toto make ieu make bendo jiga urang Cirebon ngan awakna kucel bari buligir. Nu hiji deui para mitra sadaya nyaeta ditotopong para mitra jiga urang Pajajaran. Nganyak kitu geus eta we lah geus kararucel para mitra papakeanana ge wah geus rarangsak kitu para wargi. Kitu diantawisna atuh para wargi ieu rombongan atuh ieu rombongan nu ngahaja megat-megat perjalanan Raden Aji Mantri nu dikawal ku Ki Jaya Perkosa sareng nyaeta sadulur-dulurna. Oge disageningeun ti eta aya oge cenah para mitra ponggawa-ponggawa sejen anu memang ngahaja naranggung jampana teh. Ari eusina jampana harita para wargi titah dieureunkeun, titah diturunkeun nyaeta ku rombongan rampog nu katelah Ki Jadug jeung sapara kanca. Malah aya nu katelah Ki Donca sagala para mitra. Ki Jadug jeung Ki Donca ai si Ki Donca mah katelah Ki Donca teh kulantaran manehna ge sok kalan-kalan disebut si Sanca. Lantaran di mana ngadengkek para mitra, nepi kapotong atuh. Nepi kapotong cenah para mitra sadaya eta beuheung nu didengkek teh. Lamun ngadengkek pecangkeng, wah tulang-tulang cenah para wargi nepi karemuk. Kitu kakuatan Ki Donca mah. Kumaha terasna idongeng, kumaha geletuk batuna kecebur caina, sareng kumaha dina seusehan salajengna, mangga urang hanca we dongengna nu judulna nyaeta judulna para wargi sadaya Palagan Sumedang Larang.
ngadenge Aji mantri temikeun lamun mah eta cenah atuh da eta barang-barang tea eta jampana cenah ditunda di dinya diserenkeun lantaran Aji mantri nyebutkeun eta teh minangka bekal si Jadug langsung nyarita lah kaberat-berat dibawa asruk-asrukan madelu cek aing mah mending ecageun bae di dieu mun eusina sakadar lebokeun datu aing sakabeh ayeuna keur memejeun hayang nyatu tapi lamun eusina dunya barana da atuh aing sakabeh teges hanaang hayang jadi jalma jegut hayang jadi jalma jegut malah ayeuna aing nyangka sia kabeh iring-iringan jalma jegut nu ngahaja hayang nyamunikeun pakaya saburakna pajajaran loba jalma rumpad rampid pangagung rarampid banda nagara angkeuhan deuk diamankeun padahal deuk dimangpaatkeun keur kaperluan dirina pribadi jalma beunghar ti pakuan kabeh pada nyumputkeun harta da sieun diheroan ku anu miskin deuleu ceuk Ki Jadug para mitra satuluyna Ki Jadug nyarita deui sok ayeuna ku aing banda sia rek dirampid deuleu sok geura ecageun sakabeh sia palastra deuleu ceuk Ki Jadug tutunjuk ku congo bedog kana hareupeun irung Aji mantri mireungeuh Raden Aji mantri sasat jungjunanana diancam-ancam mamara bahaya Ki Jaya perkosa gewat marentahkeun anak buahna sok eta gewat ecakeun jampana duanana pokna atuh jalma dalapanana geus gewat ngecageun jampana anu dua mireungeuh aya jalma kolot cumarita bari geuninganan langsung caritaanana harita teh dilaksanakeun minangka parentahna dilaksanakeun ku dalapan ponggawa teh puguh we harita Ki Jadug seuring ngagak-gak bakat ku bunga amarwata suta bunga kagiri-giri cek paribasana kitu sing nurut karena nahaon sia kabeh ngekeuweuk harta banda ari engkena bakal kojor ku aing deuleu mending masrahkeun jampana tapi salamet jiwa deuleu ceuk Ki Jadug bari rek nyampeurkeun kadeukeuten jampana jiga rek papariksa kana eusina ngan samemeh anjeun Ki Jaya perkosa maju salengka mangke heula na ceuk saha aing geus masrahkeun jampana ha pokna molotot para wargi sadaya Hor ari eta geuning keur naon make ngecageun jampana sagala ha ceuk Ki Jadug ge sarua heraneun atuh make jeung nyenghor sagala rupa ka Ki Jaya perkosa saterusna Ki Jaya perkosa nyarita aing mah nitah ngecageun jampana ka pagawe aing sangkan maranehanana bisa ngabasmi sia kabeh deuleu hei batur jenuh kodahan dah jalma jahat untuk disesakeun ceuk Ki Jaya perkosa demi narima eta parentah jalma nu dalapan teh atuh demi narima eta parentah jalma nu dalapan teh harita keneh ngan pating belesat para mitra sadaya siap saban awak manehna ngabelesat saban kadenge nu ngagoak alatan nadah kanyeri
ukur sakolepat jalma welas-welas teh geuning geus pating jarongkeng ku gerakan dalapan dalapan prajurit atawa dalapan hulu balang anu memang para mitra boga pangarti nu kacidaluhurna. Kabeh jalma ting jarong geus welas-welas jalma ting jarongkeng sawareh gulang-guling bari nahan kanyeri. Mirengeh kitu Raden Aji Mantri bunga soteh dulain dumeh mirengeh nu ting jarongkeng bari adug songkol. Tapi bunga dumeh Ki Jaya Perkosa ukur marentahkeun para ponggawana. Coba lamun bieu nu bagrak teh jinisna meureun sakumna jalma jahat teh nyawana moal kapuluh. Lantaran gerakan-gerakan Ki Jaya Perkosa lamun nyerang nuju kana mamarasna. Atuh cenah lamun nyerang salilana tara emis. Nu mata kitu sababna Raden Aji Mantri hatena bungaheun yen nu bieu nyieun gerakan teh saukur para ponggawa. Ngan bae sanajan ukur pangkat ponggawa tapi da puguh ponggawa nu jadi pembantu utamana Ki Jaya Perkosa piraku teu bodo-bodo acan mah cenah para mitra. Ngaso heula ngaso. Pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung nu judulna nyaeta Palagan Sumedang Larang. Ieu dongeng para mitra karangan Aan Merdeka Permana ayeuna teh para wargi nincak bagian kaopat. Mangga urang teraskeun. Eta ponggawa nu dalapan teh kabehanana oge carang takol teu loba omong. Malah saliwat mah saeutik oge teu nemongkeun boga wawesen. Nya kitu we jiga badega biasa. Padahal geuning ari geus nemongkeun pangabisa mah tetela kabehanana ge jalma-jalma bardas. Sabubuhan jalma-jalma jahat nu jumlahna aya kana welasna teh kabeh ge teu mangga pulia ting jarongkeng pating golepa. Salah saurang nu masih kene bisa cacarita geuwat ditongtak punukna ku Ki Jaya Perkosa. Eta begal ku nyinyin teh ditale. Sia urang Cirebonnya ceuk Ki Jaya Perkosa. Harita teh para mitra sorana ge mata keaswak. Nya siga meong rek ngrekeb we atuh ditongtak kitu ku Ki Jaya Perkosa. Mun abdi urang Cirebon da kumaha jawab begal ku nyinyin bari ngadeg-deg jiga nu panas tiris. Mun sia urang Cirebon tan wane ayeuna kene bakal dipodaran sia ku aing deui ceuk Ki Jaya Perkosa.
bari ngamang-ngamang kendam palengen jika nurek ngahampol tarang mirenge nyawana diancam-ancam anak gorowok teh begal kunyinyin ngagorowok jika nunya gesah rek dihampol. Aduh ampun, abdi mah lain urang Cirebon tapi pituin urang Pajajaran nun, cek begal kunyinyin sanduk-sanduk hayang dipianda. Wah, ya mun sia urang Pajajaran ngatuh sia mawake bondo citak ha? Eta bendo buatan Demak aing geuleuh boh ka Demak boh ka Cirebon gede cek Ki Jaya Perkosa sewot. Sing demi nun, sing demi wantun sumpah nun, wantun sumpah abdi mah pituin urang Pajajaran nun. Wantun sumpah sing demi abdi mah pituin urang Pajajaran nun. Sumohon pituin urang Pajajaran nun. Cek si begal sanduk-sanduk hayang dipercaya. Ki Jaya Perkosa harita nyarita deui. Angot sia kumawani ngaku urang Pajajaran. Tan wane sia bakal dikojoran sia ku aing. Kecek Ki Jaya Perkosa. Kala kebeki sewot ngadengena para wargi sadaya. Atuh si begal kalah kabeuki bingung cenah kitu kumaha kieu kumaha nete semplek nincak semplak cek paribasana beuki bingung we atuh ngaku kitu salah ngaku kieu salah padahal satadina lamun ngaku urang Cirebon atawa sabalikna ngaku urang Pajajaran dipiharep nu nalek teh bakal gimireun aing mah resep dulu ka urang Pajajaran umi lampah jahat dulu sabab bakal ngera-ngera jeung nurunkeun ajen inajen Pajajaran sia dulu cek Ki Jaya Perkosa kacida pisan keheuleunan da naon sia tadi Pajajaran oke kiwari mah geus teu aya jadi masing da Pajajaran hage tos teu aya masing digulang gaper dijadikeun naon oge geus teu daya teh upaya nun tapi nah abdi milampah jahat make dianggap nurunkeun ajen Pajajaran padahal waktu Pajajaran ngajaul keneh lumayan jalma jahat diantep nun padahal jalma jahat teh ayana di lingkungan karaton nun kitu moy oge ari ayeuna Pajajaran tos teu aya abdi jisim abdi ngaku migawe kalakuan jahat nah make dianggap nurunkeun ajen inajen Pajajaran cek si begal kunyinyin wani manehna neuteub make jeung wani ngadu pamadegan jeung Ki Jaya Perkosa. Para mitra anu mulya kumaha atuh Ki Jaya Perkosa sabada ngadenge omong-omongan eta begal kunyinyin. Ngaso heula para wargi, ngaso.
Tos mangga dongeng urang teraskeun deui. Ngadenge omongan sarupa kitu atuh Ki Jaya perkosa beuki keheuleun bae. Sia ayeuna bet wangkang. Wanina malangkai. Pokna molotot. Syumun, da keur abdi ayeuna mah eueuh bedana. Sabab nemalan kitu salah. Nemalan kieu salah. Lamun sakira geus eueuh piliheun pikeun nyalametkeun diri, nah make kudu sieun amalang. Tembak si begal teh renghap ranyu jiga-jiga manehna malik ambek ka Ki Jaya perkosa. Sabot kitu sigana si teleng jigana mah lulungu eta begal teh geus mimiti bisa cengkat. Manehna sanduk-sanduk menta dihampura. Da cenah panyana teh lain kerenyang hareupan jalma barardas. Kumaha kami jalmi laib nu teu neuleuh luhurna Gunung Salak. Ari panyana teh di leuweung gerotan teh nu jago teh ukur kami bungkul. Rumasa ceki jadug nu panona teleng. Sakitu nyarita ka Ki Jaya perkosa teh ari panona mah ka mana wae nenyona. Sia mah jalma kaliru disangkana ari nemongkeun wawasen teh dumeh batur aya sahanapeun sia. Heh jalma belenggu ludeng jeung teu ludeungna nemongkeun ka ludeung teh kudu didadasaran ku beneran lain ku kakuatan deuleu. Ulah kena-kena sia kuat, ulah kena-kena sia gagah, milampah hirup euwah-euwah ngarempak bebeneran deuleu. Lamun sia urang Cirebon atawa baheulana bilu ka Cirebon aing geuleuh ka sia. Tapi lamun baheulana sia pituin urang Pajajaran angot aing beuki geuleuh we ka sia. Ki Jaya perkosa tete nyerag tepikeun ka bumi jiga nu euneur. Kitu salah kieu salah tungtungna Ki Jadug harita teh. Atuh tuluy nyarita deui. Saha ari salira teh nun? Lamun menak ti mana? Lamun ratu ti meuni. Pot ayaku araraheng ka Cirebon geuleuh tademak pon kitu keneh malah ka Pajajaran ngewa. Lamun deuk disebut urang Banten salira teu kaciri urang Banten. Mireungeuh pakean mah salira teh bet jiga urang Pajajaran. Maksud teh jiga sesa-sesa urang Pajajaran nun. Ceki Jadug basa eta jelema teleng nyebutkeun sesa-sesa urang Pajajaran. Aya nu nyelekit kana hate Aji Mantri. Kana hate Aji Mantri menika rasa nyeletit, nyeri jeung perih semu nyanyautan. Perih jeung nyeri alah manan digerihan ku hinis kitu nu karasa ku Raden Aji Mantri. Omongan begal teh ukur ngingetan yen nya kiwari mah Pajajaran teh geus taya di kieuna. Ajen inajen hirup teh jiga nu geus eueuh, aturan hukum geus teu karasa. Saha nu bedas nya manehanana nu boga aturan. Kitu geuning cenah ari hiji wewengkon geus eueuh nagaraan. Kitu kaayaanana ari hiji wewengkon geus eueuh pamarentahan. Geus eueuh nu nyekel, geus eueuh nagara jeung pamarentahanana. Kabuktianana ayeuna geuning. Ieu sabubuhan begal teh tangtu tadina urang Pajajaran. Ngan kusabab palanggeran hirup geus teu puguh maranehanana jiga nu geus teu boga kadali.
balu karena pikeun mertahankeun hirup teh ditempuh ku cara kumaha bae kaasup milampah kajahatan. Ki Jadug oge kitu geuning ngakuna teh janga bela polah-polah jahatna manehna ngasongkeun alesan yen cenah mana jadi jalma jahat oge bongan geus teu boga jalma saluhureun nu bisa dipake panutan hirup. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso taye para wargi ucap-ucapan Ki Jadugen mangga ke urang teraskeun ke ayeuna ngaso heula ngaso. Wargi sadaya dina ieu carios aya ucap-ucapan Ki Jadug anu peryogi kurang dilenyepan eusina. Cek Ki Jadug nyebutkeun cenah para mitra, bongan we manehna jadi jalma teh, manehna jadi jalma bejahat teh bongan we cenah para mitra geus teu boga jalma saluhureun nu bisa dipake panutan hirup. Aduh, lamun hiji para mitra sadaya pamimpin tos teu dipake panutan hirup mangka kahandapna ge jadi masalah para wargi. Buktosna cenah diantawisna seueur jalmi jahat. Nah ieu pamadegan teh bener atana pinte para wargi? Bahan lenyepaneun nya, bahan lenyepaneun urang sadaya. Namun pamide emut-emut mah aya benerna oge cenah eta cariosan teh atana eta acariosan Ki Jadug teh. Mangga geura para mitra sadaya, Ki Jadug kitu ngakuna teh janga bela polah-polah jahatna manehna ngasongkeun alesan yen cenah mana jadi jalma jahat oge bongan geus teu boga jalma saluhureun nu bisa dipake panutan hirup. Agot ayeuna geus teu boga nagara, geus teu boga pamarentahan, jeung geus teu boga raja. Cacak-cacak baheula ge nyata mangsa keur aya raja tapi keur kami mah teu karasa aya nu nang tayungan kahirupan kami. Cek Ki Jadug jiga nu nyarita padu ngab wae. Raktosna seep rupina duwi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung nu judulna nyaeta judulna para mitra sadaya Palagan Sumedang Larang. Ieu dongeng karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka opat. Insyaallah enjing urang teraskeun dina bagian kalima. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios. Alhamdulillah namai kapidangkeun dina carios Palagan Sumedang Larang dina bagian anu kaopat. Ngaturkeun nuhun ka palawargi anu teu acan kana